Milih ngusep atau pamajikan? Nya milih nguseup atuh pokona lamun teu ngeunah nguseup kirining pamajikan telepon ku aing mau limcikeun deui langsung diblokir. Serius iya? Eta mah cek babaturan urang balik we. Kabeh jelema hayangna teh asup ka sorga. Tapi lamun dititah heula mah arembungeun. Aduh. Baheula zaman keur bujang papangit jeung ka Bogo. Ditanya ku urang teh, "Neng, pami aang ke ka bumi, Neng hoyong naon?" Abi mah wios cau Ambon oge. Ari mama hoyong naon? Mamah mah hoyongeun aang ka bumi. Aduh. Boga tetangga gering. Urang teh dilongok bari modahareun. Ngancek nunungguan teh. Geus teu daekeun dahar. Geus daekeun minum acan. Ditanya ku urang teh. Daekeun keneh teh hitut. Hitut mah daekeun keneh. Bekok teh ku aing. Dahar mah dibawa balik deui. Di terminal Cicaheum ningali teteh lewe sampeurkeun ku urang teh bari ditanya, "Teteh kunaon?" "Ical artos puguh 500 teu aya kanggo ongkos." Urang teh da watir heuh pirewe 200 kurang teh lah cai teh tina 500 eken 200 lumayan. Kunaon mang muringis kitu? Lamun hudang isuk-isuk teh sok paregel awak Oh teh. gampang. Urang boga tipna. Naon atuh? Cobaan gerak. Udangna beurang.